Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palawargi kaum dangu baraya Sunda di mana wae ayana. Wilujeng patepang deui sareng sim kuring Mang Cemong. Mangga urang pedar deui dongeng si Bopeng dina judul ngalalana bagian anu ka-38 sareng ka-40. Palawargi kaum dangu mangga kana nembe gabungna di channel ieu ulah hilap dukunganana ku cara like, komen, subscribe na. Atur nuhun. Mudah-mudahan urang sadayana dipaparinan kasehatan sadayana. Amin ya robbal alamin. Kalayan dimudahkeun urusan-urusan urang sadaya. Palawargi kaum dangu mangga wilujeng ngadangukeun. Si Bopeng cengar-cengir olangan. Kunaon ilaing Peng? Cek rakyaan bari nguyup cikopi. Teu naon-naon agan. Dadak dumadak nu araya di warung tuang. Panonna nuju ka tilu jalma nu kakarak datang. Mun ditenan kana papakean jelas ieu tilu jalma ti golongan parasilatan. Geek dariuk tuluy pesen ka pelayan warung bari hahaok. Pelayan, aing tiluan pesen kejo jeung pepes lauk. Unjuk semangga agan, cek pelayan warung. Rakean ngaharewas ka si Bopeng. Tenjo Peng, itu tilu jalma pasti lain jalma baleg. Tong waka goreng sangka euy. Cek si Bopeng bari neuteup seukeut ka tilu jalma. Ki Adi Utara jeung Anjeun Utana, maraneh sadar yen di ieu warung aya jago-jago ngora. Bener pisan Kang Utama. Aditya jeung Ratna Palangit cengkat boga maksud derek neruskeun deui lalampahanna. Tuluy Aditya mayar ka pelayan warung. Ieu Nyai, urang teraskeun tujuan urang. Ratna unggek tuluy cengkat miheulaan Aditya. Barang Ratna ngaliwat ka tilu lalaki salangar, leungeun Utara sakilat rek Noel bujur. Ratna nu demplon. Plak montong kurang ajar Andika. Cek Ratna Palangi bari mencereng ka Utara. Galak kacida ieu wanoja Utana. Utama nyerengeh bari panonna nutup ka sakabeh awak Ratna bari kumetap. Utara nangtung ngahalangan Ratna nu rek kaluar ti warung. Ratna nyentak Utara. Kisanak, urang eueuh urusan wayahna anjeun tong ngahalangan kuring. Tadi nya eueuh urusan tapi ayeuna anjeun boga urusan jeung kami tiluan. Urusana bungan anjeun boga beungeut geulis kawas widadari. Cek Utara bari seurinya kakak. Sarua Utana jeung Utama ting cakakak sareuri. Aditya tatadi nalingakeun galagat teu hades sakilat ngajewang pigeulang Ratna tuluy ngacorelat kaluar warung. Urang ajar sia mawa wanoja nu keur incer ku kami tiluan. Utara, Utana jeung Utama ting corelat kaluar warung tuluy ngurung Aditya jeung Ratna Palangi. Hayu Peng urang lalajo. Cek rakean bari nyaho-nyaho geus nangtung di gigireun Ratna. Si Bopeng garo-garo teu ateul bari tonggoy nuang kulub suuk. Palawargi kaum dangu baraya Sunda di mana wae ayana.
Cak dugi ka dieu bagian anu ka 38 mangga urang lajengkeun langsung ka bagian anu ka 40 mangga wilujeng ngadangukeun. Palawargi kaum dangu baraya Sunda di mana waena mangga urang lajengkeun ieu bagian anu ka 40. Palamitra kaum dangu tilu sarangkai iblis bagedur ting cakakak nenjorakean deuleu utana ieu pamuda leho rek jadi pahlawan kaberangan. Uing mah moal kaberangan tapi uing sok kasiangan cek rakean bari ngedip-ngedipanona kurang ajar si Atah Adol cek utara bari sakilat luncat narajang ku jurus iblis leungeun 1000 rakean nyengir bari sakilat nakis ku jurus silat maung dewa trak dua kekuatan tenaga lapisan bentrok nu balukarna utara ngebengkieung utana luncat rek nubruk ratna palangi sakilek ratna ngepretkeun salendangna pret plak salendang ngepret pigeulang utara maaf pigeulang utana wadaw utana mundur bari kekerepengan sedangkan untama salaku gegedug iblis bagedur teu eleh gesit langsung narajang ka Aditya Putra Dewa jurus-jurus iblis leungeun 1000 leuwih rongkah jeung ngandung kekuatan tenaga jero nu masagi tarung rongkah lumangsung ragot pisan tilu iblis bagedur terus ngagempur tapi rakyat Ratna jeung Aditya lain jago atah sanajan umurna kawilang ngora tapi ilmu silat jeung gerakan leuwih tanginas tilu sarangkai iblis mundur kakarek urang manggih lawan anu masih mampu ngayonan ilmu silat urang cek untama salaku nu paling unggul ilmuna bener Kang hayu urang peruhkeun ieu tilu budak ololeho wacian iblis gusur sagara yuk sok siapkeun lah kitu palawargi sadaya cek anu tilu jago-jago teh nyaeta untama sareng utara rek nyerang ku jurus acian iblis gusur sagara. Palawargi kaum dangu baraya Sunda di mana wayana cak dugi ka dieu si Bopeng dina judul ngalalana bagian ka 40 areng saya parantos dua bagian 38 sareng 40 mangga diantos di bagian anu ka 40 hijina. Hatur nuhun kasadayana mangga wilujeng kantun permios.